Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang daukeun deui sareng acara Carita Mapag Isa. Dina judul carita Aji Batara Karang. Kurang ajar sedan. Siakan kurang ajar sia. Sia nu kurang ajar mah. Kurang ajar sia. Arek nganahauna sia ngalantok ka kuburan. Kumaha aing we? Setan. Allah ya Allah. Simkuring lumancen galur ieu carita. Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona. Anggo pieunteungeun goning urang lumampah di alam dunia. Tajin tengah gak-gak siri, las ngalengit hiuk aya angin ngagilebug mata keung jeung geuman. Cakakak aya sora anu siri melikeun ka eundeur handaruan. Kalayang-kalayang aya kalangkang hiding nu kumalayang di gaganawiati. Tapi teu sidik jirimna teuing kalong teuing naon. Sada manuk disusul kudu pating jarit. Demi harit tajang priatna jauh ti imah maruli. Marehna diuk bari jenetenan kaayaan sirin ngoblak teh. Tapi kaget waktu aya hujan nu sakaligus mareuman sirin. Priatna ngarti eta tetang tu wawasen maruli anu geus kanyahoan luhur elmuna. Teter lain beja ta si maruli. Ngagem ilmu anu bisa ngagayuh hujan jeung angin. Paingan cek dongeng Bapak Armen lamur cita tah nepikeun ka ancur ku angin ciciptan si maruli. Kudu kumaha atuh ngalawana aing. Cek jang priatna balon mureleng ka pelabah imah maruli. Sabut kitu kadenge aya sora-sora aneh anu ngadeukeutan ka manehna. Pating kerbos, pating hariung, aya oge anu war-waran sarta jang-jang garuda. Jang priatna tanggah breh aya makhluk pating kalayang. Panuna moncorong jiga baterai sakembaran, hurung teu beda jeung mata maung. Aya kelong kitu atawa naon? Priatna taki-taki, manehna rada keung nempo kitu makia pada bodog dicakal bari jeung ati-ati. Bisi eta makhluk nyamber ka manehna. Memang teu nyalahan ana seot aya nu nyirorot ka priatna. Nyamber kana beungeut, jang priatna teh gugup manehna sakilat nyabetkeun bodog, hiuk jebet keuna pisan. Koceak anu ngajerit, pok atuh harta murag teu jauh ti jang priatna. Horeng si mana horeng ngan saukur kalakai daun teureup. Edan, saha nu gableg sihirkeun sia ku aing? Jang priatna taki-taki deui, biwina kunyam-kunyam babacaan hate memuntang ka Maha Kawasa, sangkan kenging panang tayungan ti mantenna. Heab aya hawa panas sabut jerning eta tempat. Koceak anu ngajerit di jomantara, hiuk aya angin ngagelebug ngajauhan ka jang priatna. Ayohna bae makhluk-makhluk gaib teh teu wanieun ngadeuketan ka jang priatna disabab hawana panas lain lawan-lawaneun. Kaayaan simpe jempe teu aya naon. Ngan saukur sura jangkrik jeung ciang-ciang ditema ku cari cangkas. Atuh jang priatna ngerasa bungah.
Kekue diuk deui cerat tadi berjeng tetep waspada jeung iatna. Di Gunung Picung sanyana mah aya 2 jawara keur ngadaguan mangsa. Nusa urang maruli berjeng mikiran kajadian penting tadi. Nusa urang deui nyatana Jang Priyatna anu nungguan datangna alam beurang. Nyakni akhirna barasat pajar bijil ti belah wetan, nyingraikeun lalangse alam peuting usir bentang nu tadi baranang, manuk saeran melikeun kabeger ngabagiakeun datangna beurang, kitu deui manuk-manuk sejena disarada mata kuaas. Brai beuki caang, akhirna mangsa peuting kaganti ku alam beurang. Kaayaan di pagunungan meuli bengras bersih tetempoan plungplong ka mana mendi. Kawan tu aya di mumunggang. Jang Priyatna singkil. Manehna bunga ari sabab bisa tepi kena poe Sabtu. Bari jenggeus laksana. Nyatana ngagaruahkeun si Maruli. Tapi keun ka imahna beak sapotong lihakan seuneu. La haula wala quwata illa billah. Muga-muga aing teh sing hasil aki uhro. Eyang sugira ya abdi bade nyobi ngajalankeun amanat ti sira aki sareng eyang. Disuhunkeun jiat pidoana we ti alam kalanggengan. Ceuk Jang Priyatna bari jeung raketek manehna harita mageuhan iket. Terus lempang ngajub ka imahna si Maruli. Serut atuh ketempo pisan. Si Maruli teh keur ngahuleung berjeng mencrong kana bangke imahna. Baladna can aya datang saurang-urang acan. Beda pisan jeung biasana bet jiga anu reda pisan. Maruli, hudang Maruli. Ceuk Priyatna berjeng blak cangkeng teh seuri. Panon mureleng ka si Maruli. Gebug Maruli reuwas. Red ka Priyatna ngabedega gagah pisan. Siak beungeutna asa direrab, hatena panas asa coog gado ke budak satepak. Sedan, Jung Maruli nangtung. Dua leungeun ti paparket nahan amarah huntung ngancing ka karot. Panon bolotot, sajungcungan mah muraleng we ka Jang Priyatna jiga nu keur ngadu panggabaran. Maruli geura papatkeun jampe modar poe ieu poe apes pikeun anjeun. Malakal maot geus talatah ka kaula anu ngaran Maruli teh anu ngagembat rageni bakal paeh poe ieu. Ceuk Priyatna ngahaja ngaruntageun hati musuh. Maksudna mah ngarah budak amarahna. haram jadah, guning sia sedan. Bagja teman sia Priyatna. Sia teh ku aing terus-terusan diteangan sia welak. Arek dijieun coya sama sia. Arek dinanam atah ku aing. Arek diteureuy buleun ku aing. Rek dilaglag hirup-hirup sia ku aing. Dasar geus jadi tulisan ti ajari. Geus aya bagja dina awak sia. Bakal konjor dampal dengan aing. Karena tangan sia sarua jeung orang yang pergi pada geus sia sedan. Mau kade si sedan ke sia. Diteureuy sia ku aing. Kunaon sari? Buktikeun omongan sia teh sia Maruli. Priyatna kelakah nantang bari jeung seuri. Da memang geus diniatan ti kamarna keneh. Manehna hayang geura ngajajah kakuatan rek ijen jajaten cenah jeung Maruli. Modal sia sedan, udah ngajar sia. Hiop! Samut atuh harita si Maruli merajang. Perut bulut beli kengkang ngahiung bang baraan murucukang irungna Jang Priyatna. Hati lah,
So, kayaknya ho. Sedan, tunggu aja sia. Kumaha aing we? Pria terikat ngagiwar, barjeng mapag leungeun musuh, diredot make jurus keset rebab. Siap. Dek, siku kena kerek musuh. Sedan sia. Maruli ngarengkong. Kerekna asa panas jeung seueul. Gilek malik. Leungina anu katuh ditarik anu kencan nyamber kana puhu celipliatna, tapi geus nyampak jurus payung langit. Hiu. Betruk atuh harita depikeun ka bau hangit leungeun paadu. Si Maruli nahan napas nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Karek harita manggih lawan anu kacida beratna. Antu da keur tarung bebeakan ngagunakeun sakabeh jurusna. Maruli jadi penasaran mehna atuh hayang ngajajal kakuatan priatna. Wedan, mentang luncat sia olak. Kumaha we gelut mas ya? Mertela ngemang bolet. Jang priatna sanggup nandingan gerakan-gerakan si Maruli. Malahan masa berhakali Maruli kabenangan. Beungeutna bengep, leungin katuhu komper tuur asa nyengsok kajejek musuh. Ke sugri para wargi, tumali wanci nyapi alatan mangsa misah pinabaya tu ye carita cagurang tundarila. Kumaha atur jenganana, insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang sami-sami bandungan deui lajenganana. Teu hilap mang diding haturkeun nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.